Pada akhirnya wah aing mendapat kebahagiaan bahwa si Kunti semusuh aing sedang berada di imah kosong. Jadi aing lebih semangat lagi untuk datang ke rumah kosong itu untuk melihat keberadaan si musuh aing si Kunti. Mari kita jorang, weh. Mari kita jorang aji. Aing geus teu sabar aji hayang pagi jeung si Kunti jeung si musuh aing urang gempur urang tinggangan urang tajongan babokong aji. Mana pas wa. Sugan we ieu mah. Dunu ieu mah kosong geus seubel kieu mah aji Kuntina loba. Jebaning si gede tuyul na loba, bangsa genderuwo na loba. Assalamualaikum wa Kunti. Assalamualaikum wa tuyul. Hampura ieu nu kaduh buminya. Hapunten ya abi sanes abdi cologok ya. Aduh abi hayang nonyokan juri geus teu kuat. Assalamualaikum punten ieu saha nu ngageugeuh di dieu. Sok ayeuna abi dongkap urang diadu jeung aing. Sugan we aya tuyulan atuh di dieu atawa Kunti. Assalamualaikum. Eueuh sugan we keur ngabaheulai tadi dinya na kursi meureun wa aduh tapi kamararana ieu teh aya tamu teh kalah tulisan we ta euy ngalayah kieu teh aduh Gusti aing geus teu kuat hayang panggil jeung Kunti tapi eueuh ieu di kamar ieu brai kalah ka eueuh di dieu ge eueuh tuh wa euy anjir di mararana ieu Kunti Gusti sugan ka dapur ceuk aing teh di dapur beureun brai hehehe sugan nyangereng atuh ajig huntuna pararanyang sugan di dieu keur mararodol Kuntina niat ingsun adus aji bacaanana niat ingsun adus bagoy sugan di dieu brai atuh mana sia teh aji mohon kencing berak disiram anjir piraku jurig teu pikakeun deki di dieu halah aji lieur aji ka itu ka dieu sugan di para di ditu meureunna sok ka dieu sia turun da ku aing ditomis teu kuat hayang nonyokan maneh aduh ampun Gusti eueuh tapi euy dihaja-haja mah diteangan ku aing jurig teh rarese bagoy teh kamararana atuh sok tuyul jurig genderuwo ujug-udeg jaga wareng kae ciwur sok kade dararongkap urang pancok lah jeung aing ajig lah kusing atuh da aing ka itu ka dieu neangan telah tulisanna ngajajar deui ya kamarana atuh Kunti tuyul geum ieu ai tapi ieu teh wae siak-siakna mah kana punuk aing aya wa ieu teh jiga nutul-nutul ka aing maruk mah teh dijeungut meureun ku aing carehamna dagorkeun kana temok aya ieu teh wa di dieu teh euy ku kurilingan jiga nama tukangan aing ieu teh tapi da ku aing moal didenge ajig da aing teh sieun sok lah sok ka dieu datang lah ku aing ajongan ku aing teh bobokong teh ajig dek Kunti dek naon ge ku aing dijeungut tah bener aing mah ajig lah kararusing ting merepas suara rese Kunti teh anjing di kumaha-kumaha oge nya. Adah. Wa